budak kedaekeun ka Bos Jamal. Paling utang aing gede kan kabayar. Nah, aya geus di urusan aya. Utang teu kabayar ka si Bos Jamal. Tuh budak klasik, pelangap pelongo beti tadi. Ih, Teu aing gua aing pusing. sing nasi. Teu utang gede. Serius. Utang naon sih, banyak yang murah loba hutang. Ini jadi hansip, jadi loba hutang bema. Mah utang tos kurut dahar naon. Loba dah harga Obama iruk sebulan. Dan rog-rog deui. Urang teh pakean brand manuk halus, mahal. Aya nu bisa ngomong naon nage awak kewok. Jual be manuk lagi. Dah, hobi mah kumaha tuh? Manuk goreng kitu Owal. naon sih. Ih, bisa ngomong gitu ge. Bisa ngomong, nah baru bisa gawe, ngasilkan duit. Nyaho. Nya teh, Kan budak dijadikan jaminan sugana barang ih. ada urang teh boga. Kan urang budak geulis. Dipake jaminan teh kurang teh. Dah kumaha tuh? Budakna tapi teu bogoheun ka Bos Jamal na. Malah mau daekon dengan toko segitu. Kalau gedog kalongan ku ayeuna ge budak. Kalau enggak, Nya, aya gedog kalongan apa teh lah. tuh nu kumaha deh. Aya gedog kalongan teh udah puluh hak poloh ku bae teh dia kambing conge. Ih, mah baik. Ih, sok geura tanyakeun ka budakna. Tuh. Puluh hak poloh bae. Si Jamal tuh bersarang jadah. Ayo. Aduh, aduh teh utang mana? Mana terus. Kumaha ya? Kumaha apanya? Sok pura-pura teu nyaho bae. Woi, kadis ya. Belum aspal deui. Kada yuk. Tarik yuk. Kumaha ya, Ra? Bos, ini orang tiap hadap. Bener-bener ya mah. Geus wani, Ra. Bener-bener ya mah. Nyane deui teu ngingetkeun. Ada orang ke bawah bos. Itu ngedin dia yang Eta beta nu kurang ajar ih, minta diupi handap. Kumaha deui da, urang mah sakit kaayaan. Itu ieu lurah daya teh. Saya saperkeun si Linda. Bebek Kang, oke, Milo. kan di pasar malam. Jadi tenang, asal ulang rewong ini kana. Ngomong bebek kan dia. Aya keur sare. Golawan atuh aya tamu datang teh. Sok teu dihargaan pisan. Mana turun atuh ka ditu eta ponakanna ih. Ih, bae, nggak ada yang kakak bae. aing. Ge. Masa orang tamu teh dibere cai-cai acan sih? Assalamualaikum. Salam. Rah. Sahib. Dia deui datang hiji ih. Eta si Wirya teh jangan abuana, Bos. Oh iya nu ngaran Wirya teh. Lu teh nu nyiksa urang bae. Rah. Kotor. Wah, Ih, tak kena banget. maaf ya. Sasi. Congkring gitu. Naon itu? Bebek lin. Aya teh. Aya, bebek saya maksudna. Si Bang. Jamal. Oh, baca Mali yuk. Cungkring gitu. Tangan bos. Iya mah. Elah, Beres bos, ya mah. Atuh pasti komo dekingana. Wahid. Guru PA. Guru lekong kemenong. Bisa dikirkeun yo. Itu sih gitu atuh. Atuh dewek naik nanti kasih Lindana. Kudu didengekeun yo. Tanggal 32 si Linda teh dilamar. Usaha. Kudu dieu. Bener ah. Nya kurang teh. Jelaskeun, Ra. Pake jaminan kurang teh. Kurang bawa hutang loba. Karunya atuh dewek mau boga lin teh hayangeun ka urang. Bebek lin Dewek teh. saha? Mana ngaca atuh, mana pagawe naon? Ih nyolongan be enduk. Oh iya, nyolongan dog. Lu tahu si eta? Oh, pantes. Enduk, tapi aing mah nyolong ke jeung barudak, aing mah jeung demi kebaikan. Daripada nya. Oh, sia teh nita anak buahnya eta gagebugan aing di sakola. Atuh nya anak keneh. Ulah dibikeun, Ra. Ayo. Malah, ulah dibikeun, Ra. Kanu jam masuk maling mah. Alah, bahaya ka budak dewek kena. Gitu ra, ayeuna mah itu budak dewek karunya belengap-belengap gitu, hayang ka urang. Teu udah budak nanti daekeun. Musi, Neng, Yang. Yang. Ulah macem-macem. Ya, naik Ulah mah. macem-macem. Ulah ribut di dieu. Yo, dog. Sing hayangnya mah si Linda teh geus jadikeun jaminan ka aing.
Jaminan urusan naon jaminan? Emang si Linda cucur? Duit bos, duit berkuasa. Emang masalah naon sih masalah Ikan gua duit? sikat. Sikat-sikat mau wese. Urang teh buka hutang, Bapak Jamal. Sabaraha. Asa miliar mah meureun. Katulah dewek mah. Mana harus boga-boga menang duit ieu nya mah. Yang masalah harta mah ini eueuh, masalah banda mah ini eueuh, tapi yang kasih sayang jeung cinta aing gede yang kasih Linda. Geus pokona ayeuna rah gerowan budakna ka dieu. Neng Linda na. Tenang, ayeuna mah tenang. Tenang mah tai palit mang. Tenang. Kumaha ya? Tenang wae. Udangan lah. Bos, tenang bos mah lebaran tenang ya bos. Oh, pasti. Naon si Wirya mah ih kita mau naon di Aing mah pasti aing hit. Jadi ngarepkeun deui naon deh? Cicing urang mah. cicing kudu Yo, okut cenah yo. juga kelemang-kelemong bae anak Hutang bayaran banget hutang, inget hutang. Tenang, kayak ku ada yang dibayaran. ieu nu nyusulan kandi nu disusulan kandi ra kumaha tuh ieu bari da geng geus deket baru datang gara rawe ya gara teh Sia nu datang padeuri nah si dia Jadi kita di urang ka mana ta? Ya. Geuwa teh tuh, lila-lila teh sih, can urang gede suan. waktu padat yo. Atuh eta sirang kono nih can urang mah. Buyur. sampe pilih aing Ya. Aing kan budak kan sidang. Tapi budak kan mere salat. naon sarat naon atuh Jane duaan di ditah balapan. Kayak nu meunang jadi jeung si Dinda. Nu eleh indit ka jauh. Oke, siap. Ponakan aing. wani aing wani Dengan senang hati gue yang diterima tantanganna. siapa sieun bareng Ku aing dibayaran tenang. Teu kudu riweuh. Siap. Utang aing dibayaran. Utang aing dibayaran tah. Tah ku ada aing bayaran lah. Songong. Oke bos Di balapana. Kumaha nyaraneh bae jeung dibayar. finish bar pasti menang akang ieu dua balapan doang biasa syuting di Stephen William balap motor boy Kevin gua tadi siap super ready hai siapa di TV-nya? Bos, Linda I'm coming. Licik, champion. Masih keleleh sih. Akbar, licik. Thank you, Bang. Adil ya, Bang. Woi. Nah, sih. Bodoh amat. Urang nu penting mah geus utang kabayaran. Ngeunah. Hutang geus kabayar aing. Neng Linda I'm coming. Love you. Urang kayak digantian, tenang wae. Ya, ndeu kita haboa. Kayak gantian naik panggil. Batu, Bapak Mertu. Kumaha neng ya? Aya naon ieu, aya naon? Aya naon? Ih, kumaha sih Palura Deyo? Juara yuk balap. Urang mah teu ngayakeun kitu ieu urang mah. Ih, kumaha urusana bila? Dewek mah. Aing geus juara capek-capek nepi ka nyangsar lanjut. Heuh. Kumaha tuh? Awas ra ulah poho. Utang kudu dibayar. Acak. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk bapakku Linda, mohon maaf Linda nggak mau jadi jaminan hutang bapak Linda. Pamit, mau balik lagi ke kota, mau lanjut kuliah dan kerja di karena supaya nantinya Linda bisa
Bisa bayar hutang bapak ke Bang Jamal. Dan Linda, anak kesayangan bapak. Ya naon leweh. Terus dirapi-rapikan banget Linda mangga. Bapak jangan. Bebe main mangga. Sama-sama. Sabar. Linda. Ya mana jadinya saat. Saat emang sumur. ini nasinya nih gandeng bebe nasi Emang ada jadi. cuma prank nyaho ini Hah? Awi reng naon? prank lain awi ireng ih Kene bila kumaha? ayah si Dinda biro Kabar bila? bener Tadi. si Rek bener tuh kakak balangan aja Bener tuh. si Ana tong maling di dog hayam binaji sentong gitu gelis ya teh Ih, kan pernah bilang kabar aya yang enak itu. ayah Lebih tapi si Ana tong maling di dog hayam Wah, ya ponakan aing bisulan yang udah muding, kita yang paling ngambil. tapi lebet Gimana begini? Sing dehakan pisan kan. Linda kanan di tadi orang keluar si Wirya Neng. Ayo bila. ayah tadi ke Ini mah ngeprank aing cai mata gagal saat tiga mermaid. Neng mah sampai anak jantung copot tadi atau sayembara atas hasil champion yang ingin Neng. Jelaskan bir ke bebe. kan tadinya hes jadi kok aing isinan udah buat teh si Jamal jeung si Wirya kok aing ditah balapan tapi kan balap karung jadi balap karung terus si Wirya menang kan sia cenah bagi kasih ieu Bukti emang oreg ya. Jadi kineng tadi teh segian udah dijelaskan ku si Bila teh nya. Teh juara gitu akang teh nyabarnya. Terus menang lomba balap karung. Ayeuna mah pada neng pada teh. Mohon kita berdua jadi satu cemewewan. Iya. Dinda mah kumaha bapak bae. Aduh. Lurah Deyo. Mohon. Lurah Deyo mah tenang datang pengizinan tadinya Bila. encan Sama itu kumaha ieu. bapak udah keluar Pak. Bapak. Kumaha ieu? Sabar. Sabar. Ayo Kumaha? naon ieu naon. Iya, cemewew, ngijinan tuh aja kurang. Ayo bapak mah terserah budak. Tadi cek budak kumaha Pak Lurah. Akhirnya Pak Lurah kumaha budak. Urang kudu diksi bilas juga untuk pugu ieu mah. Hebat ya. Atuh kumaha ieu? Geus aya mah kumanyaraneh bae lah. Oke, atuh kitu geus age atuh neng lah. Songka ditu. Ih, Lurah mah. Bener kan? Urang cemewewan lah. Bahagia.